Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma inna bi'ilmi wa jannina bil-ilmi amin bil taqwa wa jannina bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langkung tipayun mangga urang sangakeun puji sumarang syukur Allah Subhanahu wa taala. Rena urang sadayana ditulungan ku Allah, dikersakeun ku Allah, biasa ngalaksanakeun amal kasayan nyatana tolabun ilmu. Kuasilahna amal kasayan ieu muga-muga urang sadayana disalametkeun dunia sareng akhirat urang sadayana. Amin. Wasilah kabarokahan tina amal kasayan ieu urang sadayana dijaring diraksa tina perkara-perkara anu mata ruksak kana agama urang, anu mata ruksak kana dunia urang. Wasilahna kasayan tolabul ilmi ieu muga-muga urang sadayana ting diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Wasilahna tolabul ilmi ieu muga-muga urang sadayana ting dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu waktos panginten bade ngabahas saketikna dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina perkawis doa anu namek jalan-jalan urang pi salametkeun di dunya sareng di akhirat. Nu kaduana jalan-jalan urang diraksa tina perkara-perkara anu mata paruksa ka urang. Nu katiluna jalan-jalan urang diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kaopatna jalan-jalan nginginkeun kana ngiparatan dosa urang sadayana. Tinangtos eta urang butuh pembuktian. Ulah dugikeun urang teh hayang salamet teu aya buktina. Da gampang asa ukur nyarita mah hayang salamet hayang, tapi buktina mana? Hayang dihampura hoyong buktina mana? Da teu cukup ku hayang unggul hirupna, tapi butuh pembuktian. Tah dina ieu waktos Kanjeng Rasul nguningakeun ngadawuhkeun ngawartosan ka urang dina pembuktian bahwa urang sangkan salamet, pembuktian bahwa urang hoyong diangkat derajat, pembuktian urang hoyong diampura ku Allah Subhanahu wa taala. Da awewe ge da teu kitu teu cukup ku bogoh leresnya. Eta teh karek awewe komo ieu pangkatna hayang salamet dunya sareng akhirat. Cacat-cacat awewe we teu butuh cinta mah teu. Bogoh teu butuh bahasa bogoh, tapi butuh dari naonna? Bukti. Tah dina ieu waktos dadawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkan urang jadi jalmi anu salamet, jalmi diangkat derajat, jalmi nu dihampura dosa teh kumaha buktina hayangna. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu katambi di Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu sareng ari jenenganana ieu Abi Hurairah teh eta Abdurrahman bin Sakhra nyatana Sayyidina Abdurrahman bin Sakhra namina Abi Hurairah teh nyatana Abdullah bin Sakhra katalah pada anjeunna resep kauci itu jantan dinamian Abi Hurairah jenenganna mah Abdurrahman anahu sanyana ya Abi Hurairah eta qala ngadawuh ya Abi Hurairah qala parangtos ngadawuh saha Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka anjeunna muniakeun kana dawan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha dadawuhna salah satun ari tilu eta munjiatun pirang-pirang kasalamatan aya muhlisatun tegasna mah pirang-pirang kasalamatan lisohiha pikeun anu ngabogaan ieu nu tilu teh minal adabi tina siksaan numpang payuna aya jalan-jalan tilu perkara anu matak nyalametkeun kanggo saha kanggo jalma anu ngalaksanakeunana nu kaduana aya deui salah satun sareng ari nu tilu eta muhlikatun pirang-pirang anu ngaruksak aya jalan-jalan urang teh bakal ruksak gitu aya kiatun tegasna mah pirang-pirang tumiba lipa iliha pikeun jalma anu migawekan kana ieu tilu perkara pilhalaki dina karuksakan gitu nu kaduana aya tilu perkara anu ieu tilu perkara teh matak ngaruksak pikeun jalma anu migawena kana ieu tilu perkara nu katiluna wasalasun darajatin aya deui kitu nya tilu perkara anu pirang-pirang anu ngangkat harkat derajat aya manajilun tegasna mah anu jadi di luhur derajatna fil akhirati di akhirat gitu. Wasalasu kafaratin sareng deui aya tilu pirang-pirang anu matak miparatan lidunubi amiliha kana pirang-pirang dosa jalma anu migawena ieu anu tilu perkara janten dina ieu waktos dijudulan ku Kanjeng Rasul aya tilu perkara anu matak nyalametkeun aya tilu perkara anu matak ngaruksak aya tilu perkara anu matak ngangkat harga derajat aya tilu perkara anu matak miparatan kana dosa tah ieu cita-cita anu urang di sapopoe ieu cita-citana teh teu aya deui cita-cita urang hoyong salamet dunya akhirat hoyong diraksa tina pancabahaya pada cita-cita urang tina anu matak ngaruksak teh urang eta teh dicita-cita ti baheula dicita-cita urang teh mung cilaka gitu nya aya matak aya dosa aya doa salamet teh saten sabab eta aya doa salamet teh mung cilaka hoyong salamet teh aya buktina di dieu gitu sangkan urang salamet teh aya deui tilu perkara anu mantak ngangkat harkat derajat urang aya deui tilu perkara anu matak miparatan kana dosa mana atuh tilu perkara urang winci hiji-hijina anu matak nyalametkeun saterasna amal munjiatu anapan ari pirang-pirang anu matak nyalametkeun eta fakhosyatullahi ta'ala ngarasasieun ku Gusti Allah ta'ala aya khauf aya khosyah surpun guru mah ieu teh kitu nya aya khosyah mah saluhureun khauf itu saluhureunana aya sieun kujuri aya ngeper kujuri aya sieun ku bangsat aya deui bangsatna aya hareupeun sieun kujuri sieun teh mah karek khauf eta mah ayeuna mah jurigna geus aya hareupeun kumaha alasana sieun di dinya tos kumaha wah di dinya mah geus ngeper di dinya mah gitu
sieun ku bangsa sieun dikade ayeuna mah bangsa teh aya hareupeun rek kumaha dinya tah hauk ke dinya eta mah disebut khosiyah geus banget sieun tah nu matak nyalametkeun kahijina fa khosiyatullahi taala ngerasa sieun ku Gusti Allah taala anu banget pisiri dina waktu rahasia wala niati sareng dina waktu terang-terangan bila mana dina hate urang tos ngarasa sieun ku Gusti Allah dina waktu rahasia aya batur dina waktu terang-terangan aya batur insyaallah eta jalma bakal selamat insyaallah urang bakal selamat aya saten jalma tukang bobok tukang tarok tara salat tara puasa eta teh ngarasa aman ngarasa henteu sieun ku Gusti jadi we kitu sagala pelanggaran dirumpak gitu sagala paharaman dilaksanakeun sagala parentah teu dilaksanakeun eta mah ciri jalma anu teu sieun ku Gusti Allah bujeng-bujeng kitu urang hiji budak sieun ku jadi kolot mah insyaallah da bakal saleh nya trojol ngaji yang bener make ngaji sieun ku bapak dicarekan terus we ku sieun alasan teh jang bener make sakola bapak nyarekan terus we terus-terusan ngerasa sieun eta budak bakal saleh sebab karek cacat-cacat sieun usaha eta teh kudu jadi kolotna kudu ngerasa sieun ku Gusti maka pantes kahartos pisan dawuh Kanjeng Rasul bila mana jalma ngerasa sieun ku Gusti Allah mata jalan-jalan pika salam da aya sanes urang ieu kieunya tolabul ilmi kita da ngerasa sieun ku Gusti Allah jero-jero nama dalam montia mah dengar rasa sieun mah lamun lain kajawab selamun lain kewajiban mah meningkan lalajo TV nya di TV ngampar sama geunah ngopi ulun naon di kieu mah bangga-bangganya dah mudah-mudahan wasilana urang kitu nya tolong ieu mugi urang sadaya nanti disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala nu kaduana jalan-jalan pi salametkeun teh wal qasdu sareng nengah-nengah pil pakri dina kapakiran wal gina sareng dina kasugihan nu kaduana jalan-jalan pi kasalametkeun teh lamun teh mah urang nengah-nengah dina kapakiran sareng dina kabeungharan kumaha dina nalika jalma beunghar terkadang mah sok ngahadat beres teh sok ngahadat anu tadina misalkeun contona ieu lamun tadina bakwa teh lamun geus aya beunghar saeutik mah jadi naon tumpatna teh jadi super tah jadi super tah eta teh ungah adat di sabana teh janten anu kaduana wal qasdu fil fakri wal gina kedah wal qasdu sareng nengah-nengah gitu fil fakri dina kapakiran wal gina sareng kabeungaran aya tawassutu tegasna mah pertengahan fil maisati dina kahirupan insyaallah bila mana urang ngajalankeun kahirupan gitunya nengah-nengah pakir gitu dina nalika beunghar gitu gitu kan gitu anggar ayeuna keur punjul penghasilan kudu teh eta gitu pangrosokna dina nalika pakir eta insyaallah bakal sangat kan lamun teh mah gitunya dina kahirupanana henteu nengah-nengah gitunya sakinten pamiri mah beunghar misalkeun ungah adat pantes jeung eta mah teu aya teu ungah-ungahna terus da tapi mah super pada kabeuli keur kabeuli sakinten eta mah eta keur dina nalika pakir hayang super gitu
dina nalika ayeuna teu aya penghasilan hayang meuli-meuli barang-barang modelkeun ayeuna HP tiap mah motor tiap mah mobil tiap sedangkan bang ayeuna mah babari hayang menangkeun sa mobileun teh babari hayang menangkeun sa motoreun teh komo sa HP-eun we mah tinggal kabang emoknya kan padahal isu keto ganti bulan ganti tahun coba rasakeun mangka eta jalma bakal cilaka ka kahirupanna gitu bakal cilaka ka kahirupanna tetapi dia sareng Kanjeng Rasul ngeumuan ka urang sadayana wayahna dina kahidupan dina kahirupan kedah nengah-nengah gitu nya antara fakir sareng beungar bi alla yujawid kalawan yen ulah ngaliwat ieu si jalma piha dina kahirupan alhada kana batasanana ulah leuwih teuing gitu nya ulah leuwih teuing barang tuang bongbongna aya lur sagala dibeli itu acuk itu bongbongna kabeuli wah gitu kan buat diacak pasar teh gitu teh teu sae sur agama teu sae gitu nya anu saya mah biasa-biasa we ayeuna meser motor ayeuna motor gunana keur naon abdi mah da butuhna ge ka Kasomalang motor nu kumaha pantes ka Kasomalang kitu we acuk anu pantes keur urang acuk nu kumaha anu kitu we lah gitu ulah acuk hayang pas acuk presiden ulah hayang acuk pas artis acuk biasa we insyaallah bakal salamet. Tapi tercukup itu warodia sareng kedah ridho ieu jalma bidzalika kana itu kahirupan wayahna ditu cukup itu wayahna urang kedah ridho dina kapakiran dina kabeungaran dina hartos kahirupan urang tepan aya keur di luhur aya keur di handap aya keur pakir aya keur beunghar wayahna saur Kanjeng Rasul kudu ridho kana kahirupan kitu dina kahirupan keur dihandap wayahna ridho teu da ieu nama daharna kitu keur jeung sambal kitu teu ngayang-ngayang ngabayang-bayang jeung daging teu jeung aya ayeuna rokok da kabeulina ge naon armor gitu kan itu armor lah kitu nya teu da aya na eta insyaallah bakal salamet abdi mah bako kabeulina ge bako insyaallah bakal salamet gitu nu nengah-nengah gitu jadi ridho kana kaayaan kahirupan nu aya keur fakir ridho keur beunghar mah da sadayana ge ridho lah gitu nya teu fungsi dibahas beunghar mah ridho sadayana eta dina nalika fakir mata teu saeutik jalma nu cilaka gitu nya dina masalah kafakiran anu teu nengah-nengah dina kafakiranana itu menjelma fakir ungah ada bahaya tanpa mudah-mudahan urang sadayana ting disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna wal adlu fir ridho wal qada sareng wal adlu sareng kedah adil ari adil teh ngabandingan fir ridho dina ridho wal qadabi sareng dina amak pan urang teh kosok ridho terus ada mah kosok amak kudu banyak ridho mah lamun gaduh aji 1 juta ridho di pasien artis 1 juta ridho ayeuna mah leungit 1 juta ridho eta teh kudu adil eta teh datang 1 juta ridho leungit 1 juta kudu adil dinya teh ulah hayang datangna wungkul ridho teh dina pika benduna ge urang teh kudu naon kudu adil ridho urang kitu keur sehat urang ridho lamun keur geuring mah kudu adil urang teh keur sehat ridho nya keur geuring ge ridho kudu adil makanya kehidupan emang gitu dan kehidupan mah perlawanan harus gitu sehat sareng geuring ayeuna aya sareng teu aya hirup sareng tambayana kudu adil berbanding jeung hayang dar usaha hayang hasil gitu kan gitu dar tani gitu hayang harga hayang bonteng hayang harga bonteng hayang 7.000 ke atas dar mah 2.000 kamari penyeces teh ada teh ieu mah gitu kan
ya harga 6.500 malah dada gitu kan, setengah karung hampir 100.000. Alah pengenahnya dari kamari mah opat jeung 2 karung 6 karung, alah 6 karung pajeus teh 2.000 tah tidinya. Nah ada harga teh jadi murungkut, nah murungkut sia cai deh. Nah gitu murungkut sia gitu berarti tah gitu pamikitu mah can adil antara ridho sareng qadar gitu. Dina hartos bi ayam doba seperti eta ambek ieu jalma gitu billahi gitu karena Gusti Allah. Dina nalika ambekna karena Gusti Allah. Wa yardo biridahu ridho ge karena Allah. Dina hartos beda harga ponteng ku Gusti Allah di 6.000 di 6.000 gede gitu kan, dan Gusti Allah ayeuna mah di 2.000 kena oge rek kumaha tah posisi urang gitu nah rek ridho wae ku 6.000 2.000 mah teu ridho gitu. Eta mah contoh anu kaalaman anu aya anu keneh gitu. Tah gambaran kehidupan yang begitu aya di luhur aya di bawah gitu nya, aya teu aya tah sadayana wayana urang kedah adil. Saterasna amal muhlikatu pasuku sadidun aya deui perkara-perkara anu matak cilaka nyatana jalan-jalan picilakaeun pasukun sadidun korek anu banget aya buhlun sadidun tegasna mah korek anu banget aya jalan-jalan anu matak cilaka nitipna teh saur Kanjeng Rasul yaitu pasukun sadidun aya buhlun sadidun korek anu banget. Kumaha pala yuadi henteu ngaluarkeun henteu nekanan ieu jalma makana perkara alai eta tetep kana eta min haqqillahi tina hakna Gusti Allah wa haqqul khalqi wa haqqil khalqi sareng hakna makhluk. Dina hartas jalma anu korek anu banget teh henteu ngaluarkeun henteu ngalaksanakeun kana hakna ka Gusti Allah henteu ngaluarkeun kana hakna ka makhlukna Gusti Allah. Ya tawisna mana seperti ayat hak Gusti Allah henteu salat ke eta teh buhlun gitu. Korek eta teh kitu nya. Korek ka Gusti Allah pira salat wae gitu. Namun dina bab harta meureun kitu zakat kitu nya. Lamun teh mah dina ibadah bareng salatna puasana bangsa kitu. Jadi urang teh korek ka Gusti Allah teh gitu gimana. Eta mata cilaka, tapi mudah-mudahan anu mata cilaka ieu mugi diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Musaterasna wa hawal muttabaun sareng muttabiatun sareng hawa nafsu anu diturut. Sageluyurna we teu aya tatakon dina hate teh kumaha hayang hate we. Hate kakalean hate kakulon cek hate hayang ngamok gitu. Terus teu aya naon teu aya pangajen gitu. Sedangkan ari hawa nafsu mah kalau sadayana ge anu mata kadu. Terus deui wa ijabul mar'i bi nafsihi sareng di anu mata cilaka teh aya wa ijabul mar'i sareng ngarasa agung bi nafsihi kana awak dirina gitu. Diri teh ngarasa agung alus keneh urang gitu. Dari batur mah goreng batur mah bodoh urang pintar gitu eta teh jalan-jalan silakan naudzubillah subhanallah mudah-mudahan urang sadayana can dilaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saur eta penyakit anu sieun penyakit anu hesedomian ayeuna druhu tafsiranna mah ayeuna druhu tegasna mah ningalina ieu jalma ilaya kana awak teh bi ainil kamali kalawan paningali sampurna gitu ninggalikan awak teh gitu sampurna urang dagang mah ieu pinter mah ieu nu beunghar mah noe ieu nu luhur darajat mah kitu nya pokona mah paningali nu sampurna ma'an nisyani nikmatillah sarta poho eta teh kanikmatan di Gusti Allah. Padahal mah eta teh titipan di Gusti Allah kanikmatan lamun teh mah kasih ieu teh titipan da teu urang mah da teu ngieun nya
dengan ayeuna beunghar da urang mah gitu. Lamun teu dibeunghar teh mah moal beunghar. Lamun teh mah pinter, lamun teu dipinteran mah moal istuni ieu teh kanikmatan ti Gusti. Dan teh menang ngaku sorangan. Ya beunghar da usaha. Ya pinter mah ieu. Batur mah baharon. Eta teh sing ade saur Kanjeng Rasul ieu eta teh jalan-jalan picilaka. Eta teh hese ubahan gitu teh. Hese ubahan. Leuheung ubah nyeri sidang mah leuheung lah. Obat dokterna. Begitu mah aduh gitu. Panyeri sila mah kacilaka eta teh nya. Nyeri sampean mah cilaka mau bisa usaha nya. Aya deui nu matak cilaka anu matak cilaka di dunia sareng di akhirat ngarasa agung dirina gitu kalawan paningali anu sampurna batur mah gitu sahara tumurah. Eta yang kamisna muga-muga sakali urang sadayana cingira saku Allah Subhanahu wa taala. Nu padahal mah sabari ieu jalma teh wa ma'al amni sareng sarta aman min jawaliha tina ilangna nikmat. Ngarasa aman eta nikmat teh gitunya aman ngarasa tina ilangna. Nu padahal mah Gusti Allah mah bari nyoplokkeun teh diberi kaset urang teh misalkeun. Tuluy mah naon teh agung ku kasetna sudah tabrakan capenyol geus teu direwok. Dia teh pintar duluan, wah gagah ilmuna, wah dilalap gitu. Tuluy agung ku dirina, batur mah bodoh, coplokkeun we akalna, cabut akalna. Nah ada tataranjang teh. Nya, bari ngilangkeun teh. Ayeuna beunghar misalkeun, agung ku beungharna, batur mah pakir. Digeringkeun we lah naon, beuteungna geus beak harpan oge. Gitu. Naudzubillah gitu. Eta dawuh Kanjeng Rasul gitu. Karena kehati-hatian kanggo urang sadayana dan urang sadayana dina nalika urang dipasihan nikmat Allah, nikmat ku Allah Subhanahu wa taala, ayeuna kedah tarik syukur ka Gusti Allah, teu kenging ujug, teu kenging naon ngarasa agung dina diri urang. Sabab naon Gusti Allah mah teu hese nyoplokeun kana kaimanan. Boborohan nikmatna dicoplokeun ku Gusti Allah mah naon? Nyawa lagi banyak, nyawa lagi babari. Beres dah. Bubur-bubur ahli kalimatan anak nyawana ge coplok seunah naon ilmuna eueuh sagala nangipun aya mah disicieun we baturnya beres da jalma maot padahal mah eta ajengan da terkadang mah dipikasieun ku jalma teh boleh gitu kan sieun geus coplok eta mah eta yang kami amma darajatu fa ihsanu salam satarang-tarang dari lain nusaterasna jalan-jalan diangkat harkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala sareng Kanjeng Rasul fa ifsahus salam nyatana ngaramekeun kana salam aya idharus salam tegasna mah ngadogekeun salam baina nasi di antara manusia di antas lama kalawayang tawuruk salam anjeun alaman ka jalma arok tahu anu apal anjeun ka eta jalma wa man sareng jalma lam takrobku anu teu apal anjeun ka eta jalma. Saterasna anu matak jalan-jalan diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala bila mana urang, bila mana jalma ngaramekeun kana salam. Rek ka jalma anu wawuh eta mah. Rek ka jalma anu teu wawuh. Assalamualaikum. Kira gitu. Assalamualaikum gitu. Sanes euy gitu. Euy ge eta ge sami gitu nya. Euy kamana euy? Tong ari umat Kanjeng Rasul mah. Assalamualaikum tah gitu. Insyaallah eta jalma bakal angkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Sareng deui wa'id amu ta'am sareng deui anu mangkat anu matak diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala teh wa'id amu ta'am sareng musok mere katuangan. Mere katuangan diangkat derajat eta teh. Sok ngarawaskeun lamun teh urang gaduh tatangan anu sok mere wae ka urang. Cing urang arek nyanyi ka eta jalma mah. Namuanya bengku urang teh sababna eudak kajasaan urang teh kitu sok mere wae si akang eta mah jadi urang teh rek nyarekan arek kumaha teh da geus diangkat derajat ku Allah gitu jadi urang teh jadi moyong wae jadinya teh jadi sahaneun manehanana gitu sabab naon sabab eta jalma diangkat derajat ku Gusti Allah nan gede-gedena engke diangkat derajat mah engke ieu mah di dunya eta mah diangkat derajat menggede mah engke di akhirat.
mata aya kisah jalma dina nalika mautna kitu nya keur hirupna teh berehan istuning mere mawe ngan dina nalika tos di alam kubur mah eta jalma teh hayang balik deui ka alam dunya hayang meakeun hartana anu teu dibikeun ka batur. Subhanallah kitu nya aya kisahna kitu tukang sedekah tukang barang bere gitu kan tapi dina nalika mautna unjukkan ka Allah hoyong uih deui ka alam dunya hoyong nyiepkeun hartana dipasihkeun ka batur. Nah sababna dina waktu harita mah timimiti alam kubur geus karasa ganjaran eta gitu pangayeuna mah urang teh waktu ayeuna pan nya gitu urang heula nya gitu bogor adi beakeun nya gitu urang mah gitu kajian konten dibere abdi mah anu naonna buku kualna we gitu kan keur waktu ayeuna mah kitu nah sababna teu karasa tuh kan gitu teu karasa padahal mangke gitu dina keterangan ieu mah bakal hoyong deui deui ka alam dunya hoyong nyiepkeun eta hartana keur kanggo dipasihkeun ka batur kunaon eta teh karasa diangkat derajat ka Allah Subhanahu wa taala. Aya kene aya wasolatu bilaili wa nasu niyamun aya deui nu patak diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala teh jalmi anu salat dina waktu wengi wa nasu sabari ari manusa eta niyamun anu leuwih sari gitu telatai wadanya kecuka kan sari gitu kan Allah akbar batur mah tali brah batur mah tali brah gitu benar-benar gitu dan gitu nah pada eta teh hese gitu nya hese hayang teh ilahar di batur we batur budak batur salat gitu hayang tapi aya rahasia anu mantap diangkat derajat ku Allah dina nalika batur keur sarare urang mah kotoprak senal di bumi tuluy abdas tuluy ngalaksanakeun salat ieu mah sanes sok eta abdi teh jauheun kedua kan pada ieu mah pas nerangkeun ieu mah apa mudah-mudahan urang sadayana tinggi pasihan topik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Nuhiji deui anu mantap dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala kitu nya pas bangun wudu'i nya mangka nyampurnakeun wudu bisa yarati dina waktu anu bakat tiris aya anu mantap dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala pan wudu mah ngagintenya wudu mah ngaginteng komo aya waktu rada tiris nya waktu keur musim hujan dina nalika waktu urang tiris teh ulah sok ulah sok dipotong-potong mumah beungeut ngasakali da tiris zaman dapan pintar teh da sakali ge sah cenah tiris sakali we kitu ngaleungeun sakali da sah asal antis we kita mah pagawean simkuring eta mah kitu nya asakali we kitu bae da sah gitu tapi saur di dieu mah teu kitu wayahna kada disampurnakeun pasunatanana nya doana sagala rupana insyaallah eta teh jalan-jalan diparatan kana dosa eta anu kadua saterasna anu kaduana anu matak dihampura dosa teh wa naqlul aqdami sareng mindahkeun dampal suku ila jamaati kana pirang-pirang berjamaah ila sholati nuju kana salat ma jamaati sarta berjamaah saterasna jalan-jalan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala niparatan kana dosa teh bila mana urang ngeplek sampean urang nuju kana berjamaah komo pamit yang manu jauh kita ulah alasan Nabi mah jauh gitu berjamaah teh gitu dihitung hampuran teh ku jauhna sabab di dieu ge nu dihitung di hampuran teh wa naqlul aqdami mindahkeun dampal sukuna ila jamaati kan berjamaah berarti dihitung dina naonna lengkahna gitu selengkah merolok gitu mantap pantes berat oke nya berat berjamaah ge lain ge kasayan lain ge anu matak ngapus kana dosa ari nu babari mah lalajanan TV nya anu ada wajog-loyog jeung hate mah sugan aya lalajo TV atawa naon perkara anu matak hampura kana dosa anu hayang urang teh eta teh matak hampura
Seseueurna mah anu mata hampura dosa mah sakur-sakur muburan ceunaan dia tawisna bila mana urang ngalengkahkeun sampean urang kana berjamaah. Tah mudah-mudahan urang sadayana cing dikiatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasna wan tidor sholati sareng deui ngadaguan narima ngadaguan salat ba'da sholati dina saentos salat liyatasilaha darapun yang tanepungkeun ieu jalma hak kana salat fil masjid dina hiji masjid. Urang ngadaguan salat misalkeun tos magrib kitu nya mandi gitu. Ieu mah ngantosan naon wan tidor sholati ngadaguan salat ba'da sholati dina tos salat. Tadi teh tos salat magrib ngan rek ngantosan deui kana salat Isa bijil tah bil masjid bijil masjid teh cicing gitu kan. Eta teh sajarone bijil masjid dosa urang teh dihampuran. Ngan lamun dilarawaskeun lamun teu mah urang cicing di masjid berat teh. Berat karena asalnya lain di keagusan cek itu. Pek makan berjamaah bararanga lain di keagusan cici di masjid asa gara retek gitu kan lain di keagusan. Di atas wayang name ieu teh da urang malumaoskeun segala dosa gitu nya gitu. Ulah kieu mun aya bahasa kieu mang nah make mumawat gitu kan. Lain mumawat urang mah loba dosa keneh. Bener mung loba dosa. Kitu nya. Bener mung loba dosa. Bener dosana yang dihampuran gitu nya. Kembali teh sok atuhin berjamaah. Sok atuhin mah cicing di masjid. Disebut hoyong maot ma'alim alasanna teh naon? Loba dosa ken. Nih kitu banyak ari jalan-jalan pihampuran kana dosana. Kumaha? Itu banyak atas pengintan. Tapi punten dia sanes bade ngabogoblok ieu mah ngasa ukur ngadugikeun unggul sami pribadi oge ieu teh kal naon ieu teh kaidah pisan kan mudah-mudahan urang sadayana cing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala cing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala eta jalan-jalan penginten urang sadayana disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala diraksa dina sagala anu matak cilaka jalan-jalan mau diangkat derajat ku Allah jalan-jalan anu nyimparakeun kana dosa sakitu panginten yaitu sakali deui sanes biasa jeung dengan saukur ngadugikeun tanpa mudah-mudahan we urang sadayana cing dipasihan taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Sakali panginten dipunguru dikasihan sakata-kata Bisi abdi ayo kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi wa sallallahu ala rasulil karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu sami-sami mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pergi kaulinya kurang sadayana bahwa urang deui menuju dina alam penyempurnaan iman. Mari urang teh sadayana kapungkur di alam ruh tos iman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di Al-Qur'an alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saatosna Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ruh maka ditaros ku Allah. Ari kaula teh nyiptakeun alam kabeh maka sadayana Allah makhluk Allah teh qalu
kesaksian bahwa Gusti menciptakan abdi. Abdi diciptakan Gusti nu malikeun abdi ngurus abdi sekian abdi nu ngireukeun ngawatkeun. Terasa urang teh ka alam rahim. Ari alam rahim mah tempat nyampurnakeun jasmani jasad. Jadi aya opat alam anu urang bakal kasorang teh. Hiji alam arwah entos, kedua alam rahim entos, katilu ayeuna nuju alam dunya, engke kaopat alam akhirat. Di alam ruh tempat iman, tempat iman urang teh kapengutos aku urang diciptakeun ku Allah. Taya menuju diuji keimanan urang teh. Tadi alam ruh, alam rahimah tempat nyampurnakeun jasa. Upami sampurna jasa di alam rahim, sampurna di dunya. Daya socaan di alam rahim, daya socaan di dunya. Daya pandangan di alam rahim, daya pandangan di dunya. Daya sampean di alam rahim, daya sampean di alam dunya. Dan alam rahimah tempat nyampurnakeun jasa. Jasa tonton sampurnanya tong dibuka di omedi atas main modifnya main Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alam dunia tempat nyampurnakeun iman adalah di tempat nyampurnakeun amal. Nah, buktina iman teh mana? Buktina iman teh tangkemah adi akhirat mah tempat nyampurnakeun hawa nafsu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Hayang naon ya? Hayang buah torjol buah mangu aya 40 rasa. Hayang kadu torjol kadu kudu buhadanya teh kudu banget norojol tinggal mati gitu kudu buhadanya dina surat Qaf wadanya tan alaihim zilaluha wa dzullilat kutufuha tadlila. Jadi jiwa tempat perluasan. Hayang istri parwan terus urang yuswana rata-rata 33 aki-aki nu karari mah asup ka surga gitu banyak. Dan mewah katinggalina adalah aki-aki di surga banyak. Jadi nu karasep standar umur Iswa 33 ke orang karangan deui. Mun istri sekitar 30-an di surga teh. Tak tempat nyampurakeun hawa nafsu hayang naon wae di surga mah urang tetap ayeuna mah di dieu urang diajar merangan hawa nafsu. Tetap salat kene percaya di ibadah teh seperti fa'alul mukallaf ala hilafi hawa nafsihi ta'liman bi rabbi. Disebut di ibadah teh pagawean jana balik nu bertentangan jeung kahayang nafsu tujuanna ngagungkeun Gusti Allah dan tempat nyampurnakeun hawa nafsu mah di surga. Pada malam ayun abing we urang teh nya. Inna ashabal jannati yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqibun. Inna ashabal jannah ahli surga fi syughulin fakihun sibuk sesenangan. Hum wajwajuhum jeung pasanganna teh pililali hanapeun ieu-ieu alal araiki muttaqin gegelehan diaragan. Yun abing angguran ka caata aya teu katalupan para faciat kalaman ayat angka dina sininya
ayun-ayunan jeung baturan teh kitu we teman di surga ada tempatnya para kenalan nafsu. Allah orang tadi hayang parawan terus paling sakali 2,5 juta cukup teh. Paling sakali 2.500 pasangan orang teh nya diratuan ku istri disaraki gitu ya. Urban atroba li ashabil yamin. Jadi ente kawas istri duida dicolok sobek gitu ya. Surga mah apa payahna ayeuna mah urangnya sakieu kerap apa ngantos gitu. Tak jadi hari akhirat mah tempatnya nyempurnakeun hawa nafsu. Di dunia mah tempatnya nyempurnakeun amal. Naon amalan urang nya katingali we amalan urang nu pokok mah satos masa syahadatnya ternyata ada. Nah, nu pokok we nu pokok teh ada urang komat. Jadi suruh para ulama jadi ayat kitab Syarhul Iman sabab iman teh aya surat ayat 77 sabab tinggalkan iman ka Allah pang akhirna micin terdekat di jalan eta kana kalaksanakeun beri urang di jalan aya anu naon malang-malang cucuk teh wayahna kada dipijeun gitu nya eta jalan iman upami teu ke daerah mamalah teh disampurna iman urang magi aya cucuk di jalan lunta rantai nang gunung jauh tak kari kurang dari singgir alami sakit padahal adanya di sekolah adu bunter-bunternya gambaran sok kado mobil jadi aya mobil jadi aya tutupan dia teh aya oke pertapang jeung polisi mah bermasalah karena ditutup itu tempat sabun pengaman kurang namanya tidak eta memang berkeselamatan tadi dia teh di tempatnya penakeun amal abdi macan pernah ada wayahna orang Islam kudu ngalaman adanya yaitu ieu bagi numpang agung-agungna pahala teh pahala tukang ada pahala ada langkung agung tipatan pahala jadi imam. Dan pada imam syaratna kada anu pang saya maca Qur'ana pang pinterna sayana astada sadaya gitu mungkin pang sohorna di alam dunia di akhirat teh selebriti teh tukang adan abdi macam pernah adan nyuhunkeun we ka tukang adan sing giliran abdi pengalaman sakali di dunia piraku teu pernah adan pada bulan orang Islamnya alaman sakali mah kumaha tuh isi sohor isin subuh we sugan batur keur karulem jadinya diajar piraku salam di dalam muda teu kantos ngalaman ada orang Islam teras salat berjamaah Rahimahullah. Jadi pergi kau ingat orang sadayana jadi aya 4 alam anu urang tos kalaksanakeun anu tilu nujunya hiji alam ruh, 2 alam rahim, katilu alam dunya, kaopatna alam ke alam akhirat. Alam ruh, alam iman, alam jasad, ruh aham yang tepatnya purnakeun jasmani, alam rahim alam dunia tempatnya purnakeun amal, di akhirat tempatnya purnakeun hawa nafsu. Di dunia ini kubur ge ketos taman-taman surga nya. Dileuwih di kubur ge beunang gitu. Nah, di rumpulah naon ari iman teh tadinya iman teh saur sapari ulama takdibun nador ngabohongkeun titingalian wa tasdikul khobar ngabenerkeun kana khobar ti Allah nu ngarangkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta iman teh atrapi ngayakinkeun kumanah diucapkeun ku lidah dilaksanakeun ku anggota badan.
naon tak dibernador seperti kieu nya kare iman teh kieu cek ditinggalian urang mah nu ngageunahkeun ka urang teh artos kade da urang mah ahli tauhid artos teh bisa ngageunahkeun nyenangkeun ka urang Allah menyenangkeun teh artos menyenangkeun ka urang dikasakeun ka Allah menyenangkeun ka urang teh kudu make artos kadang-kadang artos teh menyenangkeun kadang-kadang artos teh ngabanggakeun ngalana ibadah ribet seperti jadi mutlak masih tenang senang ke orang teh Gusti Allah. Tas katuanan nih bala-bala cikopi orang kana emutnya cikopi akan katuanan teh biasa masih hanwar. Nah eta mah biasa bareng kumpul eta mah. Katuanan teh biasa masih hanwar. Allah masih hanwar. Katuanan masih hanwar dikasakeun Allah merasakan Allah masih ada itu butuh naik katuangan. Bila mana Allah merasakan katuangan teh sangu teh masih harwar, bila mana merasakan katuangan teh masih harwar, mutlak nunggawarkeun urang teh Gusti Allah nyagakeun Gusti Allah masihan tiris Gusti Allah masihan panas Gusti Allah itu. Sadayana nu ngahireupeun musik malikeun sadayana Gusti Allah la ilaha illallah. Istri masih senang Allah menyenangkan istri masih senang dikasakeun ku Allah menyenangkan butuh maka istri bila mana Allah merasakan istri menyenangkan bila mana Allah merasakan istri henteu nyenangkeun banget tolak aya pan sebagian anu teu senang dari istri da senang jeung Gusti Allah maka man wajadallaha wajada kulla syai'in jamaah menakan Allah kena sareng Allah bakal menakan segala rupana eta mangan Natal lah gaduh dujana teh istri artos teh tidak tenang senang boga Allah teh adilullah tadi dinya pergi kaunian urang sadayana saatosna urang ka alam dunya payuna kawajiban ka urang teh ma'rifat kenal sareng Gusti Allah kamuga atuh terang naon ma'rifat teh awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil itqani payuna kawajiban kajalmi teh wawuh jeung Gusti Allah geus wawuh mah ke geus wawuh jeung presiden